begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur, barang norekat teu wauh jeung jelema, barang norekat teh ego leuwih tinggi. Oh berarti ti mana ngamimitian ieu norekat. Justru norekat mah ulah kajahoan ku batur, hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat. Teu nyahoeun pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah, nu nganyahokeun Allah titik, geus biasa kitu. Geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu. Buset, wayah Noel, wayah ngagelang. Teh giliran nu kos kitu na mantep tah. Giliran anu urang pamajikan geus sare, anak geus sare, leket teh urang ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan. Urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pamajikan nyahoan urang hee ulah geuna kanyahoan. Ieu mah bebeja ka pamajikan neng kakak norekat neng entak sing hade nyanengnya kakak ieu ulah diganggu. Emang sanu ngaganggu ieu mah ulah ngaganggu ka kakak, paling kakak nu ngaganggu ka neng. Ya udah rekatnya kos gitu. Ya Allah ya Rabb, jadi umumku naju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah torekat kos surat undang bae disebar-sebar. Ieu mah ilmu ruhani, geus teu kudu make tulisan-tulisan. Ijazah torekat mah urusanna ruhani, dari hati ke hati gitu atuh. Jadi engkena teh sejuk nikmat titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia, ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariat lah pake kurang syariatna dieusian ku thariqah menuju hakikat. Geus ngeunahkeun kapanggih jeung budak akur, kapanggih jeung nini-nini akur, jeung aki-aki akur, jeung nu sugih akur, jeung nu susah akur, jeung rangda akur. Eta mah akur bae bangunna jeung rangda mah. Tah terus jadi urang teh biasa bae. Mun bisa, mun teu bisa ngasingkeun diri.